Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib. Ala kulli man. Kasakur jalma. Sholla anu sholat itu man. Muqtadiyan barina anu ngamakmum. Fi jum'atin dina sholat Jumat. Au goiriha atawa liyanti itu sholat Jumat. Naon alla yataqaddama yen ulah miheulaan atawa maju itu si makmum ala imamihi ka imamna itu makmum fil mauqifi dina tempat cicing wal ihrami sareng dina takbiratul ihram. Bal tabtulu bal tubtilu balik ngabatalkeun kana itu salat naon al muqaranatu ngabarengan fil ihrami dina takbiratul ihram. Wa tukrahu sareng dimakruhkeun itu muqaranah atawa ngabarengan fi ghairihi dina liyanti itu takbiratul ihram. Illat ta'mina kajaba ngabarengan dina maca amin. Wa yahrumu sareng haram naon taqaddumuhu miheulaan nasi makmum kasi imam biruknin kalawan hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean watabtulu sareng batal itu si makmum biruknaini kalawan miheulaan kudua rukun wakadza sareng eta nyakitu deui batal at-ta'akhuru ari kapanderian atawa tingaleun itu si makmum anhu ti itu imam bihima kalawan itu ruknaini tegesna dua rukun
li ghairi udhrin pikeun lian ti uzur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil yamin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 35 kantun faslun yajibu ala kulliman sholla muqtadiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib. Ala kulliman. Ka sakur jalma. Sholla anu sholat itu eman. Muqtadiyan barina anu ngamakmum. Fi jum'atin dina sholat Jumat. Au ghairiha atawa liyanti itu sholat Jumat. Naon alla yataqaddama yen ulah miheulaan atawa maju itu si makmum ala imamihi ka imamna itu makmum fil mauqifi dina tempat cicing wal ihrami sareng dina takbiratul ihram. Bal tabtulu bal tubtilu balik ngabatalkeun kana itu salat naon al muqaronatu ngabarengan
fil ihrami dina takbiratul ihram wa tukrahu sareng dimakruhkeun itu muqaronah atawa ngabarengan fi ghairihi dina liyanti itu takbiratul ihram illat ta'mina kajaba ngabarengan dina maca amin wa yahrumu sareng haram naon taqaddumuhu mihelaana si makmum kasi imam biruknin kalawan hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean wata betulu sareng batal itu si makmum biruknaini kalawan miheulaan kudua rukun wakadza sareng eta nyakitu deui batal at-ta'akhuru ari kapanderian atawa tingaleun itu si makmum anhu ti itu imam bihima kalawan itu ruknaini tegesna dua rukun li ghairi udrin pikeun lianti uzur wa ta'akhuru bi aktsar tasala. Paman sabaraha? 60 hiji ohnya. Pasal qaul berjamaah. Qaul teh cek urang mah kawal. Nya eta. Ya. Ibnu Hazim beda lagam Ibnu Hazim ngamenangkeun ku sorangan Imam Nakhai ngamenangkeun ku duaan Ibnu Yusuf ngamenangkeun ku tiluan Ikrimah ngamenangkeun ku tujuhan Rubai'ah ngamenangkeun ku salapan Imam Malik menang 12 urang Ibnu Hazim ngamenangkeun 30 mungguh jamun kudu lobahan tepuguh ieu katerangan tina
bajurina anu menang nukil ti Fathul Barina. Nah, langsung karena pasal syarat berjamaah. Ari syarat jamaah sadayana ayat 7 Jum'ah tawalian Jum'ah ari anu kahijina makmum ulah ti payunan imam cicingna ajeng takbiratul ihramna malahan batal sholatna makmum sarengan imamna na takbiratul ihramna makruh bareng naliyana kajabal lebah amina makmum kudu bareng pisan rejeng imam maca amin ulah arek pacul celan haram makmumi helaan hiji rukun pagawean malah matak ngabatalkeun kana sholat kudu rukun kitu deui ngabatalkeun kudu rukun tinggalkeun anu bangsa pagawean anging aya pauzuran tos selanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal naon ari pasal teh pamisahnya mantak baheula mah ngalogatna teh paslun ari ieu eta pamisah sahiji nya. Tapi ari pasal teh tos jiga kulkas bahasa nama bahasa Inggris tapi jadi bahasa Sunda. Jika maksud bahasa nama bahasa Arab tapi geus jadi bahasa Sunda Indonesia. Naon maksudna? Tah eta teh kan maksudnya bahasa Arab padahal mah ngan geus jadi bahasa Sunda atawa bahasa Indonesia bakating ku sering-seringna. Ieu ge pasal saminya. Pasal teh bahasa Arab. Tapi bagian pasal naon jiga-jiga pasal teh bahasa Sunda padahal bahasa Arab. Dina ieu pasal naon pasal teh pamisahnya bade nyarioskeun syarat iktida. Ari iktida teh turut nuturkeun lamun dina salat mah nuturkeun teh ngaranna naon makmum. Ari makmum tugasna ngamakmum kanu jadi imam.
tah berarti di dieu teh bade nyarioskeun syaratna ngamakmum, tata cara ngamakmum anu sah, anu bener, anu teu batal, anu jauh tina paharaman. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin au ghairiha. Komata diwajibkeun pikeun jalma anu salat bari ngamakmum. Lempengkeun diwajibkeun pikeun si makmum, berarti lamun dibahasakeun si makmum teh jalma salat tukangeun imam bari berjamaah. Diwajibkeun pikeun si makmum, makmum namah pi jum'atin au ghairiha, rek dina salat Jumat atawa lianti salat Jumat. Canak hiji lianti salat Jumat we nya dasar wa ieu. Datara Jumaahan ibu-ibu manya lianti salat Jumat berarti salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Naon kawajibanana teh sab'atu umurin, 7 kawajibanana teh nya. Mana nu 7 teh hiji ahaduha alla yataqaddama al ma'mumu al qaimu, ulah miheulaan atawa aya deui nu nyebutkeun ulah maju ka hareup si makmum nepikakeun posisina hareupeun imam. Ari di dieu mah masing sorangan ge imam di hareup, makmum mah di tukang. Tapi kan kasunatan berjamaah teh komo lamun ngan duaan mah si makmum teh ulah jauh teuing ti imamna teh nya. Nu penting posisi makmum aya tukangeun imam, sanajan bedana saalit bari kudu belah katuhu eta pasunatanana. Lamun di dieu mah contoh imam didinya berarti makmum di dieu ieu ngan madarat kahiji sukuna meureun jangkung sabelah, nu kadua bakal tijedu kana kadinya tah. Ari sunatna mah kitu ya. Ulah posisi si makmum miheulaan imam, miheulaan teh dina naonna dina keneungna nya. Keneung kudu bari kieu atunya supaya kaharti. Datara ieu di urang mah sebenarnya namanya keneung si imam ulah kapiheulaan ku keneung si makmum. Keneungna nya, mana keneung teh ieu nya. Tah. Kumaha lamun suku makmumna panjang ka hareup, ari nu imam nepi ka dieu, ari nu makmum nepi ka dieu, tapi keneungna mah satukangeun imam. Tak kitu mah meunang ya. Jadi nu dimaksud kudu belah tukang teh keneung si makmum sanes ramo sukuna. Atuh ayeuna ari imamna pendek nya sukuna teh sakieu yuh, ari makmumna malantad panjang ka hareup. Teu nanaon ramo si makmum ngaleuwihan ramo imam asalkeun keneungna kudu satukangeun si imam. Tah. Di dia mah moal jauhnya keneung imam di dinya, keneung makmum di dieu. Komo mun makmum awewe wungkul, imam di dieu, makmum di mana? Di ditu nya. Moal miheulaan eta mah nya. Tah, aya deui nu nyebatkeun miheulaan teh miheulaan dina gerakan. Miheulaan dina gerakan imam acan nya kakara usolli fardal maghribi. Ada si makmum Allahu akbar. Pugu imam usolli fardal maghribi Allahu akbar. Balikan deui cek imam teh. Ari makmum Allahu akbar dijadikeun ta eta oge sami nya teu kenging. Tungguan we heula geus imam bener-bener takbiratul ihram kan jalma teh lamun takbiratul ihram teh sok terkadang balikan deui nya Allahu akbar. Allahu akbar. Tak kadang gitu kan. Tara sakali jadi muncek bahasa palemuran mah nya.
tingalikeun heula ieu geus jadi can imam bisi kumaha bisi hanas imamah balikan deui aya urang geus Allah bari peureum-peureum wae ding hayang husuk Allahu akbar puguh imamah balikan deui kan teu jadi eta teh nya ulah mieulaan nya alqaimu makmum namarek anu nangtung awil qaidu atawa anu diuk awil muttaji'u atawa anu nyangigir ari geus teu bisa nangtung mah di urang mah arek moal berjamaah teu bisa nangtung ya boro-boro berjamaah salatna oge kadang mah komo awil muttaji anu geus nyangigir salatna teh bisana nyangigir boro-boro hayang berjamaah salatna ge teu purun sakalian di rumah sakit diinfus ge kan urang mah kajeun teuing di kodoan we nya kajeun doraka nya keun nya tos keun eta mah nya urusan lain awil mustalki bahkan di dieu mah anu salatna ngan ukur bisa bari nangkarak tara salat meureunnya anu bisa keneh nangtung ge tapi teu purun tiris wuduna mah kadang mah kodoan we engke kodoan cenah padahal ari kawajiban kodo mah kawajiban anyar henteu mantak ngagantian salat ada ari salat ada teh salat anu boga waktu nya ulah miheulaan ala imamihi ka imamna itu si makmum al mutasifi biwahidin min haulail arba'i fal jumlatu sitta asyara ulah miheulaan cenanya pil mauqifi nu kahiji dina tempat cicing jiga nu tadi berarti tempat cicing mah posisi makmum ulah ngaluhuran teh beulah hareupeun imam naon anu direken keneungna sanes ram sukuna nya tapi keneungna tah moal terjadi teh di urang mah nya da urang malamun teu ka masjid osok berjamaah paranya aipil makanil ladzi waqafa alaihi tegasna dina tempat cicing si imam wala tadurru musawatuhu lakinnaha tukrahu kumaha ieu mah lamun sajajar makmum jeung imam teh sarua ieu mah pas diukur teh da moal ieu nya nepi ka keun diukur di lempeng di kieu-kieu dikira-kira we da katingali ieu mana nu beulah hareup mana nu beulah tukang ngan ieu mah lamun aya sajajar makmum jeung imamna teh kumaha tah wala tadurru teu nanaon teu mantak jadi madarat ngan pedah lakinnaha tukrahu ngan pedah dimakruhkeun kikituan teh kumaha kikituan teh ngajajar bareng jeung imam dimakruhkeun eta teh jiga aya jelema salat di jajaran pangtukangna di ditu dina temok aya nu berjamaah ari si imamna naon anu ditepakna teu daek maju ka hareup tungtungna makan sajajar darek mundur ka tukang ti padu kana naon kana temok da salatna ge pang tukang na hartos teu kabayang teu anggap ieu teh tukang masjid nya belah tukangna kiblatna di ditu aya jalma saurang salat di dieu ya di dieu tuluy datang weh jalma hiji deui gigireunana rek berjamaah sok naon di urang mah sok nepak nya padahal mah teu kudu nepakikeun we ngan biasana sok tepak ditepak teh ieu teh kan otomatis lamun ditepak teh rek dijieun naon rek dijieun imam tapi si ieu na teu maju-maju sedangkeun ieu nu nepak kan otomatis salatna teh bakal sajajar dalamun mundur kana naon kana temok moal mungkin obros temoknya tah maka jadi sajajar tah kikituan teh jadi berjamaah nama ngan hukumna makruh kulantaran makruh watu pawitu fadilatal jamaati mantak ngalepotkeun kana ganjaran
maah teu meunang ganjaran berjamaah. Mentak lamun nu ditepak teh eta teh sing hideng maneh imam, lamun ceuk kasarna mah yeuh maneh rek dijieun imam, maju ka hareup saeutik supaya posisi nu nepak alias si makmum aya satu kangen imam. Tapi kan teu ngarti kabeh jelema teh nya naon ieu teh nepakan cicing keur salat ya. Kadang makan jadi kitu ari jeung nu teu ngarti mah da terang ngaji meureunnya. Wa tufawitu fadilatal jamaati, naon atuh fadilah berjamaah teh? Wahia asabu wal insruna darajah, 27 derajat. Sok aya geuningnya 27 baheula mah ganjaran berjamaah lamun sorangan hiji ge mun bisa Fatihah. Heup nya. Geus laas sholawatna eta nya. Ayeuna mah diboro ku komat. Wal ihrami. Nah, tos. Nu kadua ulah miheulaan teh dina takbiratul ihram. Allahu akbar cek imam teh. Cek makmum tuluykeun Allahu akbar. Nah, ha imam mah balikan deui. Allah. Berarti jadi heula saha takbiratul ihramna? Jadi heula makmum dan imam mah balikan deui. Tah mantak si makmum ulah naon makruh mantak salat bari peureum nya. Da kudu katingali gurak-gerikna imam nya. Memang aya kasunatan ningali kana tempat sujud ngan gurak-gerik imam kedah katingali oge. Cenah dina teu katingalin lage nu penting pundah pindahna ka kuping da imam teh sok ngucapkeun takbir intiqal, takbir perpindahan. Mun ruku Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Otak urang teh langsung ngarti sami Allah i'tidal ieu, Allahu akbar sujud ieu, Allahu akbar diuk ieu. Coba ieu namun imam teh ka kuping Allahu akbar, Allahu akbar. Murun imam ngesujud sorangan, makmumna da ieu teh ka kupingna naon. Tungtungna mah tinggaleuna jauhnya. Mentak lamun imamna teu pati tarik dina takbirna mah tingalikeun nya. Bisi naon? Bisi urang tingaleun. Engke dipayun aya bahwa tingaleun teh aya konsekuensina atawa aya hukumanana. Payahrumu atu haram naon taqaddumu ihramihi ala imamihi. Haram miheulaan takbiratul ihram si makmum ka imam. Komo ngahajakeun mah Allahu akbar termasuk miheulaan teh kieu. Ari si imam mah Allah kerloh kenehnya ari makmum Allahu akbar. Ari pas nama heula imam ngan pas barna jadi heula saha? Jadi heula makmum da imam nama Allah. Kakarage makmum Allah. Cek makmum geus sakieu ge Allahu akbar. Ari pas alna mah heula saha? Heula imam ngan pas barna heula makmum. Ta eta ge termasuk disebut miheulaan takbiratul ihramna imam. Haram eta teh. Bahkan bal tubtilu al muqaronatu. Bahkan mantak ngabatalkeun kana salat termasuk ngabarengan. Ngabarengan teh kumaha? Nya bareng jika naon jika nu joget sok bareng senam tah gitu tah. Allah imam makmum Allahu akbar jadi barengnya takbiratul ihram. Tah nu kitu oge teu kenging eta teh ngabatalkeun ya mantak ngabatalkeun. Kumaha atuh? Tungguan heula imam sing nepi ka bar. Tah pas bar kakara urang Allahu akbar. Nah, tungguan heula imam sing nepi ka bar. Bisi naon? Bisi urang jadi miheulaan. Ulah kieu
Allah. Imam ge geus Allah, pasti lamun urang ayeuna imam bakal kaburubar. Belum tentu eta mah nya, bisa wae imam Allahna panjang. Allah komo nu panjang napas mah nya da moal ieu kitu ge moalnya. Di urang mah boro-boro naon Allahu Akbar nu penting mah tungguan heula maca Fatihah. Tamun geus rek waladaleun kakara Allahu Akbar. Amih naon? Amih salatna sakedeung nya. Jangan bisi aya nu bareng eta teh teu naon batal. Wa tamna'u minal inqadi nya. Nyegah itu muqaranah minal inqadi tina jadina salat idza kanat fil ihrami lamun teh mah ngabarenganana teh dina takbiratul ihram. Tungguan we sina beres heula takbiratul ihramna imam. Tuluy walau sakan jeung sanajan bukti itu muqaranah teh eta sak mangmang teh kieu Allahu Akbar. Urang ge takbir Allahu Akbar. Kela ceung dina hate teh. Ari bieu teh urang teh bareng teh jeung imam takbir teh. Bareng henteu. Geus salat eta teh nya, mikir-mikir. Maka eta oge sami sanajan mangmang maka teu dianggap. Maksud teu dianggap teh salatna batal. Atuh kulantaran batal urang kudu balikan deui. Maka di dieu payajibu ayyata akhara ibtida'u taharrumil ma'mumi. Kulantaran ulah ngabarengan takbiratul ihramna imam atuh wajib naon ayyata akhara yen mandeurikeun ya, mandeurikeun ibtida'u taharrumil ma'mumi naon ngamimitian takbiratul ihramna si makmum antamami taharrumil imami yakinkeun heula yen takbiratul ihram imam teh geus sampurna alias beres alias geus nepi kana bar imam Allahu Akbar. Tah lamun geus kakuping bar kakara urang takbiratul ihram bari kudu yakin nya. Auzonan atawa gede sangka nya. Yakin teh kieu kan lamun salatna jauh mah imam teh teu jelas nyebut Allahu Akbar. Nu puguh mah aya ngaguruhna we. Tah kanu jauh mah ari di dieu mah deukeut nya. Tah lamun jauh naon eta teh takbir lain. Tah kudu yakin nya bahwa eta teh nya takbiratul ihram eta teh da kaciri leungeunna ngulapes ka luhur. Tah bereskeun heula takbiratul ihram imam mun geus beres kakara urang takbiratul ihram. Nu penting Allahu Akbar nanya lain gerakan pananganana. Da ngangkat panangan mah ieu hukumna kumaha? Sunat. Masing kieu ge meunang Allahu Akbar atawa dibalikeun Allahu Akbar kulapes. Tah kitu teu nanaon nya, teu diangkat sama sekali. Di dieu we langsung Allahu Akbar. Atawa hayang kahanapkeun dirumaikeun Allahu Akbar. Jadi wae nya ngan pi omongeun di dieu mah sabab urang mah apalna takbiratul ihram teh leungeunna diangkat tuluy di naon ditangkeupkeun ieu teh naon ngaranna teh diteuneun we nya diteuneun di dieu ya dina luhureun bujal di dinya tah. Jadi bereskeun atawa lain bereskeun bahasana teh tingali takbiratul ihramna imam heula lamun geus beres kakara urang takbiratul ihram. Afada zalika atiyah kitu anu dipaedahkeun ku Syekh Atiyah. Ta eta ngabarengan atawa miheulaan manggeus jelasnya ngabarengan dina takbiratul ihram maka salatna teu jadi. Kumaha ayeuna lamun ngabarenganana dina lianti takbiratul ihram? Takbirna mah geus lulus nya berarti paneuri imam Allahu Akbar. Tuluy makmum urangnya Allahu Akbar.
beres aman berarti. Nah hari pas ruku jadi bareng, imam ungkluk makmum ge ungkluknya Allahu Akbar jadi bareng ruku nate. Kumaha tah lamun ngabarengan dina anu sejen terus hareuy jam 7 nya kayak atuh sekedap deui nya. Kumaha ya lamun ngabarengan dina anu sejen teh salianti takbiratul ihram tamaka wa tukrahu ayil muqaranatu bi ghairihi ayil ihrami minas salami. Ngabarengan dina gerakan sejen atawa dina salianti takbiratul ihrama eta teh hukumna makruh. Wal af'ali jeung pirang-pirang pagawean atuh lagi-lagi watu pawitu fadilatal jamaah bima koronal imam pihi pakot. Lagi-lagi teu meunang ganjaran berjamaah gitu tehnya. Fa iza qoronahu fir ruku'i masalan kana karuku'il faddi bikhilafi ghairihi kasujudi pasabun wa isruna. Ieu mah dina masalah perikhtilafannya dina ruku dina sujud keun we ngabarengan ge di dinya mah ngan sebisa mungkin mah lamun dina salianti salat tarawih mah nya da nyalse ieu usahakeun mah teu kenging bareng nya. Masing dina tarawih ge sabenerna mah eta teh ulah nya. Ulah bareng teh. Tapi da terkadang sok kumaha sok ulah keneh makmum daripada si imam. Da teu katingali teh nya. Tos ngan aya ieu nu meunang ngabarengan jeung imam bahkan disunatkeun nyaeta maca amin. Cek imam teh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuluy amin. Kan anu sunat amin teh lain makmum wungkul, imam oge sami sunat amin. Cek imam teh, cek makmum ge akur amin. Kan bareng eta nyebut amin, tah bareng dina amin mah teu nanaon, maksud teu nanaon teh teu makruh, teu mantak ngagugurkeun padilah berjamaah, balik tak sunat eta mah. Dalam teu bareng mah kumaha? Waladdallin. Imam heula nya amin. Tuluy makmum amin. Can aya nu kitu mah nya. Bahkan urang mah teu apal imam sunat amin oge nya. Anu jelas mun berjamaah mah anu kudu amin teh saha? Makmum, padahal imam oge sami aya kasunatan. Titik. Wa yahrumu taqaddumuhu ayil ma'mumi alal imami biruknin fi'liyin tamin. Haram hukumna makmum miheulaan sarukun anu bangsa pagawean. Sapertikeun kumaha? Kaan roka'a sapertikeun ruku si makmum waropa'a sareng cengkat si makmum wal imamu barina ari imam teh ko imun eta anu masih nangtung keneh. Contoh lah imam nama nangtung kenehnya beda itu terjadinya di orang mah ari maca surah nate nu panjang nya puguh-puguh makmum nate emosian imam maca surah nate bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alah cek makmum teh nya kan di urang mah boro-boro dibere nu panjangnya kakara dibere at-takasur ge alah at-takasur sakitu ayat matak diberena kulhu. Tah imam mah nangtung keneh ari si makmum ruku
Kebayang tuh, imam nangtung keneh berarti bisa keur maca surat, bisa tas maca surat. Nah, ha imam telah lila nungguan imam ieu maca surah, ruku ti heula Allahu Akbar. Si makmum teh ruku nanaonannya. Tapi da aya apangna dicaritakeun ge nya. Sabada ruku teh alah aing ruku ieu nanaonan, cengkat deui eta saha teh? Si makmum teh nanaonan gigituan nya. Wal imamu qaimun bari si imam nama posisina masih kumaha keneh, masih nangtung keneh, tah eta teh hukumna haram. Hukumna haram. Bahkan watabtulu ayy sholatu bitaqaddumi alaihi biruknaini ay fi'liyaini. Bahkan lamun miheulaan ku dua rukun anu bangsa pagawean bari rukunna teh sampurna eta mah batal. Kumaha dua rukun anu sampurna teh? Gerung pisan kan apa? Di dia. Imam nangtung keneh, imam ieu nya. Ieu makmum. Imam maca surah nu panjang teh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alah panjang 18 ayatnya. Ieu si makmum lah lila ruku we di heula. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ieu si makmum teh. Tan nepi ka dieu mah aya nu nyebut can batalnya. Kakara haram. Ngan lamun sabada itidal tuluy sujud ta kakara ge maka tidinya ieu si makmum batalnya. Kartos teu? Nah, jadi lamun kakara miheulaan ruku wungkul mah hukumna kumaha kakara haramnya. Ngan lamun geus dua rukun anu sampurna maju kana rukun anu katilu ta eta kakara batal. Keur urang mana naonan kikituan pan urang berjamaah teh hayang naon hayang padilah nya ari kira-kira mung nungguan imamah sorangan we ceuk kasarna eta mah nya. Mantak ari di palemuran mah berena surah anu pendek nya. Kadang dibere nu pendek teuing komplain da Fatihah can naon can beresnya. Tos walau ghairat tawilaini sanajan rukunna anu henteu panjang duanana. Kan rukun teh aya anu rukun panjang aya nu rukun pondoknya. Rukun panjang teh sapertikeun ruku sujud eta rukun panjang. Ari intidal mah kalebetna rukun pondoknya. Jeda spasi mun dina ngetik mah intidal mah antara ruku jeung sujud teh aya spasiannya eta i'tidal. Dalam muntas ruku langsung sujud berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, spasina teh naon? I'tidal. Tadi dieu karukuin wa tidalin. Wa taqaddumu bihima yuqasu fit taswiri wa tamtsili bima ya'ti fi ta'akhuri bihima. Nya kitu deui tingaleun dua rukun eta oge sami nya. Teu kenging naon? Nyeur imam geus eta geus ruku. Nyeur imam geus itidal. Lah tenang diudag urang teh. Eta teh teu kenging nya. Teu kenging. Urang kakara Allahu Akbar. Ari imam geus naon geus ruku, maka kewajiban urang pikeun nu masbuk langsung milu naon? Langsung milu ruku ulah kalah ka maca Fatihah. Komo ari maca doa iftitah mah teu kenging kieu. Gijig dieu teh geus aya imam. Kakara ge celek kana tempat. Nah, ha imam teh geus Allahu Akbar ruku. Tuluy urang teh salat Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Inna sholata bismillah. Kerek diudag urang bukan urang mah bisa ieu babacaan gancang. Teu kenging kitu kawajiban nu masbuk teh nuturkeun imam ruku, makmum masbuk langsung milu ruku sanajan kieu ieu. Kieu teh kumaha? Kieu ye contona. Kakara ge urang Allah, ari imam geus ruku, maka urang meunang kieu Allahu Akbar langsung ruku henteu kadiekeun heula nya.
eta teh meunang kitu teh jeung diitung sarokaat. Kumaha cenapan urang teu maca Fatihah? Fatihah urang ditanggung ku imam. Ngan lamun imam geus ngaliwat ruku geus kakarage urang Allah, ari imam geus cengkat tina ruku rek i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka eta oge sami urang nuturkeun imam ngan urang rakaat eta teu diitung, sabab diitungna rakaat lamun urang ngiring ruku jeung tumaninah jeung imam. Lamun urang ngiring ruku bari tumaninah jeung imam, rakaat urang diitung sanajan teu maca Fatihah da geus ditanggung ku imam. Ngan lamun si imam geus ngaliwatina ruku tuturkeun sami ku urang dina i'tidal nya i'tidal ngan pedah urang can meunang sarakaat, sanajan geus nangtung milu sujud tapi teu diitung rakaat nu eta mah engke we di akhir tambahan hiji. Kunaon teu diitung rakaat? Sabab urang sebagai makmum teu ngiring ruku jeung tumaninah sareng si imam. Eta lamun teh mah tingaleun. Titik. Wa kadza at-ta'akhuru nya kitu deui tingaleun anhu ti si imam bihima kalawan itu dua rukun. Nya intina mah kudu patutur-tutur lah kitu nya. Teu kenging lamun miheulaan teu kenging miheulaan teuing, lamun tingaleun teu kenging tingaleun teuing kama marro. Tadi dia dicontohan ka'anib tada'a imamuhu huwiyya sujudi, sapertikeun imam ngamimitian rek sujud nya. Imam rek sujud berarti lamun sabada nangtung teh nu kaliwatan teh naon? Ruku i'tidal dua tah. Si imam rek naon? Rek sujud. Allah tah kakaradongko Allah rek sujud nya si imam teh. Wa huwa fi qiyamin lil qiraati, ari si makmumna keur maca Fatihah keneh atawa keur nangtung keneh, berarti makmum can ruku jeung i'tidal berarti sabaraha rukun tah? Dua, hiji ruku dua i'tidal. Tingaleunana teh ari si imam geus rek turun kana naon? Kana sujud sabada i'tidal, berarti bedana teh sabaraha rukun? Dua rukun. Makmum keur nangtung keneh, imam geus rek sujud, berarti anu tingaleunana naon? Ruku jeung i'tidal. Tah eta teh teu kenging nya, maksud teu kenging teh di dieu tadi sami nyaeta naon? Mantak ngabatalkeun. Tapi kituna teh ligoiri udrin lamun teu aya udzur. Naon udzurna teh? Lain gering udzur teh nya. Ngartos teu mun dibahasakeun udzur. Sapertikeun kumaha min jumlatil udri teh? Sapertikeun al jahlu bodoh nya. Bodoh bari daek ngaji mah ngan can diterangkeun we ieu mah, atawa rajin ngaji mah ngan pedah teu asup-asup bodoh nya. Bodoh berarti mun bodoh mah teu nanaon nya, dihampura. Wan nisyanu atawa poho, alah poho nya. Ari poho mah teu nanaon gitu. Wa ghairuhuma titik. Simpulkeun heula, alah bari nunutan ieu napal moalnya. Bahwa syarat berjamaah teh tos heula dugi kadinya hancana mah nyata ayat 7 tegas nama si makmum ulah miheulaan kasih imam rek dina posisi rek dina takbiratul ihram, bahkan disalianti takbiratul ihram ngan lamun sarukun makruh, lamun dua rukun haram, bahkan batal dua rukun anu sampurna, termasuk sajaba miheulaan teh katingaleun bari teu aya udzur. Imam Mangustita tadi salat teh ari urang kalah
tenang ieu rokok satengah batang deui engke ge sok kasusul ieu gitu tah contona teh ari ibu-ibu kumahanya ari lalaki makan kagok sa 3 kenyot deui contona teh ari ibu-ibu mah kagok ngadahar cimol meureun nya piraku ka masjid memekal naon mah memekal sangu mah nya kumaha we dari urang mah jarang ieu terjadi lagi gitu mah nya tinggalin oge barita aya udzur eta teh mantak ngabatalkeun kana salat kantun mana wat lain ieu wat ta'akhuru bi aksara min salasati arkanin tawilatin salajengna dina masalah syarat berjamaah teh tinggalin 3 rukun anu panjang cekap heula hawatos bilih dijarungkalnya terus capek tadi urang wallahu a'lam bissawab rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta ruzuqanal wasi'a wa anta ruzuqanal amana abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuri